ayeuna mah akhir zaman ulah daek ngalayanan. Nuhun pisan kasadayana yang kasep-kasep yang gelis-gelis teman-teman bapak-bapak ibu-ibu kakak-kakak adik-adik cangcing atas diklik di video teh kadek kasadayana tekan tombol like, share, jeung subscribe tong hirap di loncengannya. Selamat nonton. Bismillah abdi ngawitan kana ye hiji sairan ieu mah lain sindiran tapi hiji peringatan istri-istri sing narima kana ye hiji carita sabab lain cecek beja tapi bukti anu nyata ayeuna abdi ngawitan kana ieu caritaan istri-istri tong delitan lamun kerja di parawan istri di zaman ayeuna anggean kabina-bina pamake teu jeung elmuna auratna ka mana-mana istri di zaman kiwari alakna teu rupi-rupi nurutan ahlak Yahudi anu aya dina TV omat cincin adeling ayeuna mah loba maling lain maling baju samping tapi maling tengah pingping ka istri kedah waspada bisi katipu pemuda zaman ayeuna pintar pisan ngarayuna urang kedah hati-hati lalaki zaman kiwari ayeuna mah seueur bukti hoyongna ukur mimiti ka istri sing kuat iman ayeuna mah akhir zaman ulah daek ngalayanan lalaki teu boga iman istri teh racun dunia tapi istri anu mana anu 10 nafsuna istri nu eueuh ka era para istri sing narima kana ieu papatana mugi sing janten elmuna kangge urang sadayana sing ageng pisan hampura ka abdi anu nyarita hapunten pisan salira anu kirang tata basa